Bismillahirrahmanirrahim. Summa so'ida tuluy nae Kangjeng Nabi ila sama irrobiati kana langit anu kaopat. Pastaftaha tuluy mentamukakeun kana itu sama irrobiah saha Jibrilu malaikat Jibril. Kila dicaritakeun naon man hada man eta saha jalma hada ari ieu mustaftih qala ngadawu itu Jibrilu ari ieu eta Jibril. Kila dicaritakeun naon waman ma'aka waman sareng ari saha jalma ma'aka eta tetep sarta anjeun qala ngadawu itu Jibril Muhammadun ari man eta Muhammad. Kila dicaritakeun naon qad ursila naha nyata diutus itu Muhammad ilaihi ka itu sama irrobiah. Qala ngadawu itu Jibril naam. Kila dicaritakeun naon marhaban bagea teuing bihi pendak sarta Muhammad wa ahlan sareng bari datang anjeun sareng Muhammad. Haya muga ngahormat huka itu Muhammad saha Allahu Gusti Allah min akhin anu tetep ti dulur lalaki wa min khalifati sareng anu jadi wawakilna Gusti Allah. Fani ma mangka eta alus kacida saha al akhu dulur lalaki ari Muhammad wa ni'ma sareng eta alus kacida saha al khalifatu wawakilna Gusti Allah ari Muhammad. Wa ni'ma sareng eta alus kacida saha al mujiu anu datang jaa halna datang itu mujiu. Fafutiha tuluy dibukakeun itu sama irrobiah lahuma karena itu Muhammad sareng Jibril. Falama kholaso mangka samang-samang lebet itu Nabi Muhammad sareng Jibril. Idan dina nalika kholaso huwa ari itu Muhammad eta bi Idrisa pendak sarta Nabi Idris. Qadrofa'a anu nyata ngangkat huka itu Idris saha Allahu Gusti Allah makanan kana tempat alian anu luhur itu makan. Fasalama tuluy uluk salam Kangjeng Nabi alaihi ka itu Nabi Idris. Faroda tuluy ngajawab itu Nabi Idris alaihi ka Kangjeng Nabi assalama kamna maca salam. Sumakola tuluy ngadauh itu Idris marhaban kana lapad marhaban. Marhaban bagea teuing bil ahi pendak sarta dulur lalaki as-solih anu soleh itu akhi. Wa nabi sarang pendak sarang nabi as-solih anu soleh itu nabi. Sumada'a tuluy ngaduakeun itu Nabi Idris lahu ka Kangjeng Nabi bi khairin kana alus. Summa so'ida tuluy naik Kangjeng Nabi ilas sama khamisati kana langit anu kalima. Fastaftaha tuluy mentamukakeun kana itu sama khamisati saha Jibrilu malaikat Jibril. Kila dicaritakeun naon man hadaman ari saha jalma eta hada ieu. Qala ngadauh Jibrilu ari ieu eta Jibril. Kila dicaritakeun naon waman ma'aka waman ari saha jalma eta ma'aka tetep sarta anjeun. Qala ngadauh itu Jibril Muhammadun ari ieu eta Muhammad. Au qad ursila nahanya tadi utus itu Muhammad ilaihi ka itu sama khamisah. Qala ngadauh itu Jibril naam leres. Kila dicaritakeun naon marhaban bagea teuing bihi pendak sarta Muhammad. Wa ahlan sareng datang anjeun bari sarta Muhammad. Haya muga ngahormat huka itu Muhammad saha Allahu Gusti Allah min akhin anu tetep ti dulur lalaki wa min khalifati sareng ti wawakilna Gusti Allah. Pani mamangka eta alus kacida saha al akhu dulur lalaki ari Muhammad. Wani masareng eta alus kacida saha al khalifatu wawakilna Gusti Allah ari Muhammad. Wani masareng alus kacida saha al mujiu anu datang jaa halna datang itu mujiu. Fafutiha tuluy dibukakeun itu sama khamisah
lahuma karena itu Muhammad sareng Jibril palama kholaso mangka samang-samang salebat itu Jibril sarta Muhammad faidan mangka dinanalika kholaso wa ari itu Muhammad eta biharuna pendak sarta Nabi Harun wanispu lihyatihi sareng ari satengah jangotna itu Harun eta baydau anu bodas wanispu sareng ari satengahna itu lihyah eta saudau anu hideung takadu ampir itu lihyah eta tadribu ngarumbai itu lihyahu ka itu Harun ila surrotihin nepi ka bujalna itu Harun mintu liha karena panjangna itu lihyah wahaluhu sareng eta tetep dina sakurilingeunana itu Harun kaumun ari kaum mim Bani Israil anu tetep ti Bani Israil wahwa sareng ari itu Harun eta yakusu mituturan itu Harun alaihim ka itu kaum fasalama tuluy uluk salam kangjeng Nabi alaihi ka itu Harun paroda tuluy ngajawab itu Harun alaihi ka kangjeng Nabi assalama kana salam sumakola tuluy ngadauh itu Harun marhaban bagea teuing bil ahi pendak sarta dulur lalaki as-solihi anu soleh itu akhi wan nabi sareng nabi as-solihi anu soleh itu nabi sumada'a tuluy ngaduakeun itu Harun lahu ka kangjeng nabi bi khairin kana alus pakola tuluy ngadauh kangjeng nabi man hada man ari saha jalma eta hada ieu rajul ya Jibril hai Jibril qala ngadauh itu Jibril hada ari ieu eta ar-rajulu lalaki al muhabbatu anu dibikaresep itu rajul pi kaumihi di kaumna itu rajul Harunu benu Imrana tegesna Nabi Harun putra pamegetna Imran summa soida wallahu alam bisawab.